wasurito likud batin. Syarat ngamakmum, syarat jamaah. Aya beberapa syarat. Nu kahiji make kudu ehem sangat biasa we tuh neng. Nu kahiji niatuk tidain. Dia gerak. Telak-telak niat, telak-telak niat. Sia teh dengekeun aing ya Allah. Nu kahiji niat milu. Heueuh maneh keur salat Allah dina hate aya tujuan milu. Lain ngerentegeun makmuman. Ao jamaatin dina hate boga tujuan jamaah. Lain ngerentegeun usolli pada duhri jamaatan, lain awi timamin keur waktu takbiratul ihram dina hate ngamaksud boga tujuan ngamakmum. Lain usolli fardhu maghribi iktimaman, lain gitu. Awi sholati ma'ahu dina hate boga tujuan sholat bareng jeung imam. Lain usolli fardhu maghribi ma'al imami, lain ngerentek gitu. Aw kaunihi makmuman dina hate boga tujuan manehanana jadi makmum. Lain ngerentek usolli fardhu maghribi makmuman. Masih kena kurang sesentak aing. Serak dekat dekat ngerti wah ya sudah. Syarat jamaah hate boga tujuan milu ka imam. Mak taharumin bareng jeung takbiratul ihram. Tegasna wajib ieu niat bareng jeung takbiratul ihram. Kumaha lamun ayeuna niatna henteu babarengan jeung takbiratul ihram? Teu jadi mun Jumatan. Sabab dina Jumatan kudu berjamaah di awal. Jadi mun lian Jumat ngan berarti nyorangan. Ente keur rek jamaah dina salatna ngamaksud salat fardhu maghrib, eueuh ngamaksud ngilu ka imam. Jadi teu salatnya jadi aya lian Jumat mah ngan beureum nyorangan. Falau taroka hati niat jalma teu niat iktida awasak kapiha atau mang beres takbiratul ihram teh keulai tadi aing niat jamaah teh nya euy. Darwe mimilu kanu salat di hareup padahal teu niat iktida, padahal ragu. Nu di hareup turun, nu di hareup iktida waraya amang. Nu di hareup salam dar we deui uluk salam iti. Bari lila ngadaguan teh jiga makmum bener we jiga makmum padahal teu niat makmum batal salatna. Nah amang mimilu kana salat batul. Kana talin imam amang da teu niat iktida. Teu boga pendirian nu kitu salatna. Balikan deui mah niatuk tidain ngamaksud milu. Kang gabungkeun atuh jeung niat salat. Kan niat salat teh meureunan lafaz niat salat teh usolli fardhol maghribi sakitu meureunan usolli fardhol maghribi geus sakitu lah nu pentingna heula yeuh kayak gampang soal salah sarokaatin mustaqbil kiblat diadaankeun diajar heula ngarti heula ketinggal ku amang kembangkeun nu pentingna heula. Nu paling penting dina niat salat teh usolli fardhol maghribi. Mun berjamaah
meureunan usolli fardol maghribi iktidaan. Usolli fardol maghribi jamaatan. Usolli fardol maghribi iktimaman. Usolli fardol maghribi ma'al imami. Usolli fardol maghribi makmuman. Heug pilih ku sia. Contoh nu pertama iktidah heula we. Hiji contohkeun. Usolli fardol maghribi iktidaan. Lain ngerenteg sejak kaula salat fardu maghrib anut ka imam lain. Sejak kaulah sholat fardu maghrib halna anut ka imam lain ngerenteg gitu, tapi keur takbir boga tujuan migawe sholat fardu maghrib bareng jeung imam. Bisa keur takbir boga tujuan ngalakukeun sholat fardu maghrib bareng jeung si eta anu dihareup si imam. Lain ngerenteg sejak kaulah sholat fardu maghrib makmuman. Clear? Geus paham teu yang nyaho. Wa niyatul imamatin aw jamaatin sunnatun li imamin fi kulli jum'atin. Niat jadi imam, niat berjamaah jang imam sunat. Da jamaah manu penting makmum ngaitkeun kana gerbong. Aya lokomotif keur maju. Maneh di tukang kaitkeun we, kabawa teu? Kabawa nu penting mah makmum ngaitkeun kana lokomotif. Lokomotifna karep jeung takarep paduli, nu penting kurang kan kagusur. Makana imam teh wajib jadi imam. Iwal jumatan-jumatanana. Oh jadi imam teu kudunya, lian Jumat mah teu kudu. Terus jangan naon tujuanana niat jadi imam hanya untuk meraih fadilah jamaah, tidak lebih dari itu. Bukan syarat, hanya karena menghindari dari hilaf ulama nu ngawajibkeun. Wa tasiu niyatuha ma taharrumihi. Sah niat jadi imam keur waktu takbiratul ihram sanajan di tukang can aya sasaha, asal imam pede bakal aya niru jamaah. Imam na imam kepedean. Aing mah keur barudu keneh ning dah tanggal mah ya usolli fardhu maghribi imaman lillahi ta'ala Allahu akbar can aya sah di dieu tapi dah bener mah sok pikiran gua mah imam itu kan mau ada orang di belakang, calon makmum sudah berjejer di belakang, atau calon makmumnya belum ada. Semua imam itu calon imam. Makmum keur ngajajar di tukang, geus jadi makmum can? Can. Artinya imam calon teu? Calon. Ketika imam takbiratul ihram di mana hatena niat jadi imam, makmum geus aya can? Acan hari eta emang geus sarolat. Naon bedana ngajajar di tukang jeung wudu kana di luar? Sadua sama-sama calon kabeh ge. Fa ilam yanwi, lamun imam teu niat, walau li adami ilmihi bil muqtadin sanajan teu niat jadi imam nate karena teu nyaho di tukang aya nu marilu teu nyaho. Ujug-ujug pas assalamualaikum teh duhur ngajajar di tukang teh kumata sah jamaah sah salat sah ganyaran jang makmum jang imam nyan teu niat. Kumaha lamun niat jadi imam di tengah sholat hasil di mana hornya ti saprak niat ari imam make kudu nanya gitu-gitu wae. Amma fil jum'ah fatal zamhu ma'at taharum. Geus tuna syarat iktida nomor hijinan mah niat jadi makmum. Kedua, wa adamu
takodumin fil makan, tong obset dina tempat salat karena keuneng imam nu jadi ukuran iya keuneng imam iya keuneng makmum tata iya suku tukang ulah kieu makmum kau di dieu tukang akbina nu jadi ijri akbina paduli teh ngramok nama obset makmum ramona juga monyet paranya ari palbah keuneng nama tukangan imam ngan ramo aya belah ditu da panjang ramona 20 cm ramona teh tungtungna ngaliwatan ramo imam atuh ngaruh ramo mah nu penting akbi jang jalma anu salatna bari nangtung kumamun diuk jurungan bujur makmum ulah obset karena bujur imam sabab diukna sabab anu jadi titik tumpu bujur keur diuk bahas deui kumaha lamun salat bari nyangikir hayo sia kumaha lamun salat bari nangkarak jelema gering berjamaah ngagaloleh aduh wah tapi bisa jadi mang anu ahli jamaah mana ya mah dan moal meureunan aya salat nepikeun ka salat anu gering ripuh di mana salatna teh geus ayeuna ngajalankeun dina hate rek jamaah kumaha sia teh dina hantena ngarti salat ge hanteu ting syukur salat teh keur sakarat teh nyaho kunaon mang bersih cing coba maca alhamdulillah meureun ku akang sararea didoakeun yarhamukallah haji emang geus ngaji amma syaku fit taqaddum anapun mang dina taqaddum fala yu'assiru kasus taqaddum sering terjadi dilakukan oleh jamaah umroh dari Indonesia di Masjid Madinah. Saya ulangi, kasus taqaddum ka imam, obset ti imam dina tempat sholat di mana posisi leuwih hareup daripada imam sering terjadi dilakukan ku jamaah umroh Indonesia di Masjid Nabawi. Serius padahal jelas ayat tulisan garis hejo haddul imamah teu ngartieun mun teu salah mapan to 3310 apa pan pintu berapa gerbangna teh keur tahun 2024 abdi jadi petugas haji pas di Madinah pinuh mangata Masjid Nabawi komo subuh cek abdi itu pas abdi asup ka pintu anu belah eta we belah pono anu hareupeun imam pintuna teh nah ceun teh ieu teh naon jamaah ya hajah tong di dieu imam tuh palebah kubah hejo anu makom nabi tuh imam teh ngalempengan kubah hejo ka dieu dia tuh kaliwatan baris tuh eta aya tulisanana haddul imamahna make belah dia itu kumaha belah itu teu ngawararo jaramah ribuan teu ngawararo samarukna sarua jeung di Masjidil Haram aya di Masjidil Haram mamang imam jeung makmum hareup-hareup beungeut hareup beungeut di Masjidil Haram taqaddum teu masalah boro-boro taqaddum pareup banget imam belah ditu nya hareup ka dieu makmum belah dieu nya hareup imam Ka'bah di tengah emang imam deket Ka'bah anu sarolat dina pangtawapan kan kur tengah tawaf teu turun urut begitu qomat breg areureun langsung nyeun barisan sak ngudulingan Ka'bah emang imam deket Ka'bah imam mah beh tukang belah dieu aya parantina taqaddum teu nanaon jadi eta kecuali di Masjidil Haram geus kitu naon
Ya ya ya. Halo. Padahal di Masjid Nabawi mah sarua acara di masjid urang. Maksudnya posisinya sarua biasa ngagaris gitu di masjid di urang. Untuk ngurilingan naon bau Ka'bah di Masjid Nabawi. Wong sarua kiblatna ka Ka'bah ka Mekah. Wanu dibawu ku zakarin. Soal posisi makmum. Lamun datang hiji lalaki sunnah posisi belah katu imam, ya imam. Torojol ayam makmum saurang lalaki cicing belah katu imam. Rada mundur saeutik. Nalika datang di lalaki nu kadua datang belah kencaeun imam mundur saeutik. Ketika ieu geus beres takbiratul ihram maka dua lalaki ieu mundur wa ja'alahu sopan nyeun barisan tek rapetkeun lain kieu tek ari tengah kosong tengahna mah geus kosongkeun lamun mundurna kieu tek tengah kosong maka jamaah teu meunang padilah sama sekali karena ngalakukeun pangharaman pamakruhan barisan naon ngosongkeun barisan tengah-tengah kosong eta ngantep kosong tengah jang naon bukankah ai barisan mah kudu rapet wajah Allahu sopan begitu kumaha lamun makmumna datang sekaligus dua lalaki maka cicing tukangeun imam langsung nyieun barisan lamun duaan langsung ditukangeun imam rapet lamun nungtut mah plek 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 utawa lamun rek jalur jurus kuda plek 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 ngan loba gerak kuda makan luncur gitu kan jadi antara gaya luncur gaya kuda intina nu penting waja'alahu sopan kumaha lamun makmumna awewe imam saurang torojol datang makmum awewe tong dibelah katu imam rada mundur saeutik ayana ditukangeun imam mak mazid dita'akhurin rada mundur tuh. Supaya nawan supaya imam ketika ruku teu kareret lamun aya belah katuhun tungtungna aya CLBK keur salat kan bahaya eta jam 11 geus capek mah